Mun ibu ayeuna jiga nu keur senang eta teh bonus ti Allah sesenangan ce nu senang sesenangan nu bungah bubungahan nu bahagia babahagiaan da dunia mah tempat capek tempat riuh matak nitip ibu teh sing kuat komo keur lalaki sabab lalaki mah di dunia teh sok papanggih jeung ranjau kehidupan lain rana ari euceun jigarana tah tukang son kadugaeun mangul son cek abdi mah diburuhan we 50 juta ku abdi Kang tapi akang kudu hamil heula moal aya lalaki nu bisaeun tapi awewe Pak awakna leutik begang garing ipis hidung hirup deui sina hamil tong boro-boro saminggu 8 bulan bisaeun mangkana komo geus ngajuru manyeri na kabina-bina ribuan urat teh pegat Kang tina bubututan pamajikan akang matak pamajikan nu keur ayeuna ngajuru teh kudu usapan kudu disasaduan teh akang loba dosa hampura gitu mah geuning ngajuru teh gitu pejet meureun bubututan bisa dipake deui henteu bisa Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus heula ngaos HP na simpen heula. Tapi ku abdi bade didoakeun anu nuju nyarepeng HP mudah-mudahan sing aya kuotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka acar nuangna dibarasehan duka tarunuh duka lalapar nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan uyos sakali deui ibu bade ngawaler bade tarik bade kompak araya nu nyang hunyar calikna aya mun ieu mana ros teu kenging dirobah sok tos betah ibu teh nyang hunyar ieu mana ros aya nu nyang hunyar nu sila nu nyeri tuur oh paingan diukna nyang hunyar si horeng eta teh cangkeul daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna sing rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngajawab salam ridho, ikhlas, saladar, teka paksa. Moga-moga nu ngajawab salam ibu-ibu urang kampung naon ieu teh? Pasir Dadap, Desa Tenjo Nagara, Kecamatan Cigalontang. Nu hadir ayeuna ku Allah sing dijantenkeun jalmi anu bahagia. Nu teu gaduh artos mudah-mudahan barokah ngaos sing ngadak-ngadak jadi loba duit. Nu keur bararingung mudah-mudahan kabingungna ku Allah digentos dengan bahagia. Dan tidak menutup kemungkinan jamaah nu hadir teh ieu teh di imah nama loba masalah. Betul. Sabab hidup di alam dunia tidak lepas dengan masalah. Tapi keur ngaji mah jangan melihatkan kita lagi susah. Keur ngaji mah kudu loba sedekah. Astagfirullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan
Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi hisolin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Wa qala aidan man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Sok nangis mak nenan. Mohon kan ari murang kali alit mah damangna repehna nangis teh iwalti ku asi air susu ibu ku nenen. Cobi gerak salaki ibu ngadat oge pasihan we. Ento tuh kada luarsa. Sobi we ku ibu singkapkeun eta dina hanapeun kutang. Aya tanggal kedaluarsaan teh aya. Sok nyebut kedaluarsa gagabah. Lamun ayeuna susu anu dina kemasan tah eta mah mohon aja sok aya tercantum tanggal kedaluarsana. Tobi dinu ibu bukakeun aya tanggal kedaluarsaan teh ya. Buka heula. Bisi aya menang salaki nyieun ku spidol. Tanu kitu mah kapan berlaku untuk semua umur. Budak nyot aki-aki ngagenyel. Kemasan elastis tidak mudah tumpah tinggal nyot. Tutup berwarna hitam dijamin moal karatan. Naon merekna eta nu kitu merekna susu cap tepung. Sabab lamun dibengeng ka gigir sok tepung jeung cangkeng. Dimenyeng ka luhur jiga bonu. Matak lamun salaki ibu tara daek salat ka masjid berjamaah taku ibu teh sing sering dibere sumanget lain susu. Ibu edan salaki atuh moal berjamaah kalah ngagenyel we di imah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Man lam yarda bi qada'i wa lam yaswir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Al-hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Kersana Bapak Hajat Bapak Asepnya sareng Ibu Neneng. Oke heula aya tadi dia namina. Ibu Neneng sareng Bapak Asep dina ieu wanci ngempelkeun sadayana urang kampung Pasir Dadap dihadiran ku jalmi-jalmi bingah dina ati sanubari abdi. Abdi teh tebih-tebih ibu angkat teh tadi ti Sukabumi uyos teu naroskeun oge. Capek ieu teh tunuh. Jaba ieu teh da soca teh duka kumaha rapet. Ditinggalikeun ge da anger teu tiasa. Rapet we tunuh ieu teh dibenta-benta ge da titinggalian masa kurang normal ningali si Neng ge ku budak keneh tapi jiga nini-nini Neng ieu. Hapunten Mang Asep Pak Haji Jajangnya mertua baramana teh tapi biasana abdi mah upami hoyong normal deui titinggalian leungitna tunuh biasana mah damangna teh ku luak white kopi biasana mah mohon. Hapunten Pak Haji Jajang eta mah ngawartosan sanes nyuhunkeun nuhun teh ya tapi da ieu da kumaha atuh ayana ieu we euy nya kita teh harus bersyukur menikmati apa yang ada. Syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Jadi yang terbaiknya mungkin ini hakikatna Allah nu masihan abdi teh ieu teh eueuh syariatna Mamang Asep Bapak Hajat ieu teh air putih, air yang sangat amat murah eueuh
murni kumaha. Daripada teu aya nengan kopi ge nya cenah. Cobi aya nama orang dipancing we urang diteangan. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Kan eta meriwo daya Pak Haji Jajang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Urang doakeun Bapak Asep sareng Ibu Neneng anu parantos berkorban menyiapkan segalanya. Jika nama persiapan hajat teh wah ibu berbulan-bulan dugikeun ka hari hakna ayeuna dikempelkeun sadayana warga kumantena urang ku Allah dikerentegkeun hatena tiasa ngalengkahkeun sampean menuju kana tempat pengajian. Mudah-mudahan urang sadayana sanaos Bapak hajat nu ngayakeun acara tapi sing malatas Allah nu ngarsakeun urang ka di ayeuna sing dikumpulkeun Allah teh ku urang Allah teh ngumpulkeun ka urang sadayana tong ayeuna wungkul di bawah tenda tapi sing tamat dugikeun ka surga na Allah Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nu dipihormat kersana pengatur acara penertib wanci duka kamana ieu MC teh ngaleungitna. Oh eta mohon. Nu dipihormat ieu tim sound system anu ngareunah pisan Kang. Ieu teh duaannya aa teh panglilana digawe teh. Pangsaeutikna jaba diburuhana ge. Nuhun aa didoakeun ku abdi nu gaduh son ieu sing ka surga jeung salon-salona. Mane enak ieu. Alhamdulillah ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia, para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus kersana kesepuhan Kang Haji, Kang Ajengan Purkon, oke tadi anu parantos masihan ilmu tausiah maparinkeun ilmu agama Pak Ustad saha namina? Pak Ustad Parid. Urang doakeun sadayana para kiai nu aya di kampung Pasir Dadap ku Allah sing disehatkeun dipanjangkeun yuswana. Aparatul pemerintah manawi aya Bapak Kepala Desa teu aya. Oh tos ngantunkeun. Teu ajan. Bapak Kepala Desa, Bapak RT, Pak RT mah aya Pak RT. Bapak RW, wabil khusus kersana Bapak Haji Jajang selaku Ramana Sohibul Hajat. Kenapa abdi menghormati Bapak Haji Jajang? Karena Mang Asep tiasa kieu, tiasa sukses untuk rumah tangganya dan ieu acara eueuh deui iwati dorongan doa tinu janten sepuhna, tinu janten ibu sinareng ramana. Makana Pak Haji Jajang mudah-mudahan sing sehat. Makanya kita teh ngepen pisan ke abdi teh. Rajin teh ngepen teh aki-aki. Yang berbahagia Ananda panganten khitan Cep Muhammad Padil Al Farisi. Saya pisan ieu namina. Terus ieu dina panggung teh ibu, dina sepanduk teh aya foto. Abdi teh ngahuleng ieu teh foto zaman tahun sabaraha. Teu akur jeung ayeuna. Kebahagiaan abdi ningali ibu tapi menyimpan rasa kesedihan. Ieu ningali foto. Coba lamun ayeuna Bapak Asep ieu teu ngange foto abdi moal jadi masalah. Naon sababna ada Pak Asep teh moal hajat deui. Ieu rek kumaha nasib foto. Sok sieun ku ece di pentajang pipining WC. Sok sieun ku ibu disuhunkeun jang moe pare. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi tarojol kopi. Alhamdulillah hatur nuhun Kang Asep kopi tos aya sekalipun teu can dileueut aromana tos tercium jadi tunuh oge mendadak hilang. Ngan ieu panyakit jadi namahan perih angen. Biasana perih angen mah asli damangna teh ku teh pucuk.
Ibu hapunten ieu abdi bade naros heula kesiapan jamaah tos jam 10 wios ngaos dugikeun ka jam 11. Oh, dugikeun ka jam 12 siap? Dugikeun ka jam 1 siap? Bagaimana kalau saya ngajak ngaji ka ibu tepikeun ka magrib siap? Luar biasa. Orang Pasir Dadap mengaji tepikeun ka magrib ge siap. Kebanggaan keur Pak RT tah. Ieu warga teh ibu-ibuna alhamdulillah resep ngabohong. Ieu urang ngahariring heula euceu. Muhun mudah-mudahan janten pepeling bantuan ku sadayana. Mapai jalan sok soraan cek. Ibu harirup henteu? Sok atuh tong sok ditahan sora kaluarkeun. Mapai jalan satapak ngajugjug lain kitu. Mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan. Oh, teu karasa capena sabab nganggo kendaraan. Ibu ka dieu naik motor, naik mobil atawa leumpang? Mapah, wah Masya Allah. Ridho? Diburuhan ku Mang Asep? Dibere duit ku Ceneneng? Si emak teh geura cenah boro-boro neneng mere duit. Nu puguh mati kamari urang mere ka neneng. Karena biasana lamun aya tatang hajat urang teh sok kaondangan nyamungannya ceuk. Laras, komo lamun ayeuna tatangga hajat tuluy hajatna ayeuna nyepitan budak, da urang teh sok keung lamun ningali budak can ngeupel duit. Sok aya bahasa naon cenah di dieu mah? Nyecep. Oh sok aya kitu ceuk. Jadi budak anu dihitan mah ibu beruntung. Dihitanan mah seueur anu marere duit. Matak lamun salaki ibu teu boga gawe. Sok badami salaki teh hitanan we deui. Sugan mah aya nu nyecap. Cek ibu teh Pak, daripada teu boga duit mah saya usaha bapak teh urang dihitanan dewe yuk. Duh ku oca teh di tengah imah digeberan. Pasti pokoknya mah setiap aya nu liwat nyiduhan aja. Mapai jalan yuk bantuan ngajugjug teu karasa capena sabab aya pamaksudan. Bade naon ibu angkat kana pangaosan nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa sabab urang hirup di alam dunia tidak akan selamanya. Kompak, tidak akan urang lamun hayang diridoan ku Allah sing daek janten jalmi anu ridho diatur ku Gusti. Cek Allah ngaji cek Allah salat makana urang ka dieu diantawis nu angkat sampean ibu ka dieu dilengkahkeun panangan nikepatkeun tiada lain dan tiada bukan ece tujuan ulah hayang ningali abdi akang ayeuna pamaksadan ulah hayang apal karena hayang apal abdi tapi ingat dalam hati bersihkeun urang iwati hayang milari ridho Gus rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa. Cek ibu teh ya Allah pedah ajengan sok nerangkeun Kang Ustad Farid sok nyarioskeun anu angkat kana pangaosan lengkah sampeana kepat pananganna satu acan anjog kana tempat pengajian tapi ibu urang Pasir Dadap geus gaduh tujuan ternyata dosa toseep dihampura ku Allah. Sugan jeung sugan urang ka dieu teh dihampura dosa teh ku Allah. Da urang rumah saja jelema loba komo awewe masuk gede hila pecelain hitut. Astagfirullahaladzim jikana hitut udah itu tuh geuning eta teh nu ngaku teh nu rumasa eta teh sok ce hayang nyora tong ditahan keun bae salah oge PDW siap. Da urang mah rumasa hirup dalam dunia teh pan teh negara teh geus merdeka. Apapun ayeuna ibu kahayang nikmati da urang geus merdeka. Itu kapan kamari ge atosnya upacara naon aya laguna teh
Kumaha 16 Agustus tahun. Kumaha tuh kumaha? Oh. Kayak lah entong molotot. Cenah salah teu bisa dengan laguna pancan tamat. 16 Agustus tahun 45 besoknya hari kemerdekaan. Jadi anger upacara nama tanggal 7 merdeka nama tanggal 7 matak ibu sing bisa ngajaga 17 rokaat. Amit amit. Di September gaya we upacara batur salat yang ngahormat 17 kawaji. Lanjut. Jangan dulu kemana-mana. Aya kopi aja. Bismillahirrohmanirrohim. Amis mualnya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Asep. Teh pucuk macanaya. Bu. Ibu. Yuk Ibu tos lami calik di dia. Masya Allah. Terus barang dahar teh acan. Hah? Teh acan. Mun atuh ngaosna ulah lami teh nya karunya urang singkat padat melekat tong hilap uih nyanak ilmu anu manfaat. Ai si cuma berkat we. Eta teh pasti dina pikiran teh dahareun eta teh. Urang pasir dadap mah kieu nya. Dahareun yang dipikirkan. Berarti ngajina teh nu penting daek hadir daek init lain dahar. Bapak Asep sareng Ibu Nining. Oh neneng tuh. Abdi masalah sakit ge menikat nyarekan. Nah kitu teh ari jalmi mah Bu, ari kana kasalahan sorangan mah gede ge sok dipoho-poho. Betul. Tapi tinggal kana kagorengan tatangga jeung batur, nu leutik digede-gede. Nu teu apal diwartosan, nu eueuh diteangan, didagangkeun ka unggal jongkok bari teu payu-payu. Ari kana kagorengan sorangan mah di rumah sakana henteu komo-komo ditobatan. Matak sok aya paribahasa, siram leutik jauh ka ciri, ari gajah depak dina bibir mata sorangan bari badag henteu teu mungkin piraku teu ka ciri mah nya da badag. Tujuan Bapak Asep sareng Ibu Nining. Ibu Neneng. Ngempelkeun ibu jeung bapak ayeuna sanes pedah Bapak Asep seueur dunia jeung hartana. Sanes Bapak Asep ku pedah ayeuna seueur materina. Tapi tujuan Bapak Asep hanya satu. Ngumpulkeun ibu jeung tatangga nu dipalar eueuh deui iwati hoyong doa. Hoyong naon ceu? Naon doana sugan jeung sugan ari jamaah kumpul kieu seueur mah regreg. Pedah ayeuna jalmi 40 urang nu ngariung. Sami sareng doana wali insyaallah bakal aya jalmi duka hiji duka dua nu diijabah doana ku Allah. Hoyong didoakeun naon Mang Asep teh? Hoyong putrana utami anu parantos dihitan Cep Muhammad Al Farisi, hoyong janten murang kali anu boro-boro ayeuna Mang Asep ibu gaduh budak gaduh putra pasti orang tua eueuh deui kahayang kajeun teuing duit teu loba kajeun teuing harta teu seueur yang penting anak leres teu Bu ibu kapungkur kantos hamil teu kantos ari hamil ibu sabaraha bulan 8 bulan. Dimulai ibu hamil janin putra dikandung dina patuangan yuswa 4 bulan. Dari situlah mulai dinyawaan budak. Harta ibu dikorbankan demi anak hoyong soleh. Sok aya ibu di dia upami istri nuju hamil 4 bulan. Ngariungkeun tatangga. Pangaosan ngariung 4 bulan sok aya. Bedul lila teuing ngariung 4 bulan. Nu kieu aliran sesat teh nu kieu. Boro-boro ngariung 4 bulan. Euceuk ge kakarek 3 jam ayeuna geus cangkeul komo 4 bulan. Tapi ari pangaosan rutinan di dieu sok aya. Sholawatan sok aya. Marhabaan, yasinan, tahlilan. Mun aya nu marawat sok tarahlil. Ulah nu marawat mah nya nu harirup.
Piraku nu marawat tarahlil. Ayo nu hirup arudud ecem. Oh, ecek. Oh sok di dia aya pangaosan nyalametkeun patuangan 4 bulan. Aya. Geuning ibu kiai didatangkeun. Dur kabeh maca Quran. Lamun budak hoyong istri nu dibaca surat naon? Mun budakna hoyong pameget nu dibaca surat naon? Yusuf, ecek. Tatangga maraca Quran kabeh. Ajengan nu mimpina nu dipalar budak hoyong soleh. Mang Asep sareng ibu neneng waktu harita seep artos 2 juta. Kajen teuing ibu teu mikirkeun untung dan rugi. Yang penting dengan uang 2 juta anak menjadi anak yang ibu ge sami. Tapi apakah ibu dengan dunia duit seep 2 juta waktu 4 bulan nyalametkeun patuangan eta ibu tos nampak kesolehan anak teu acan. Teu acan. Da budakna ge masih kene di mana? Dina kandungan 8 bulan. Pengorbanan orang tua tuh ceu. Ceu. Sok mangga pada jarajan majung. Sok jarajan. Da. Keun asal boga duit we ceu teh. Oh, itu ibu 8 bulan ibu hamil beki ngaageungan beki ngaleutikan. Dengarkanlah wahai bapak-bapak. Pamajikan teh hamil beuteung teh beki ngagedean. Ibu rek gagara bujal ge kasiksa. Da kudu kieu ka hareup bujalna milu jeung beuteungna. Rek sare ge nangkuban jiga odong-odong jujulautan. Di bawah nangkarak cangkeng benang di bawahnya ngigir sieun bahe. Itulah yang dirasakan ibu neneng jeung setiap kaum hawa yang lagi mengandung. Bapak mah mangul semen ku nyalira kaduga. Tak geus panas diencagkeun. Ibu 8 bulan lila hamil. Pernah ku ibu rek ka pasar dituna dipihapekeun ka salaki? Pernah henteu? Rek ka madrasah ku ibu dipihapekeun ka salaki? Pernah henteu? Ka mana-mana dibawa, ka pasar dibawa, ka pengajian. Sok bantuan ka kebon, ka sawah, ka mana-mana dibawa pak. Tapi ketika ibu kebanggaan kebahagiaan, lamun keur hamil gaduh salaki seti. Tuh kang tongeuran hanya yang cerena wungkul. Majarkeun kumaha di dah hamil teh ibu merasakan kesakitan. Mun ayeuna bapak kantos merasakan sakitnya waktu dihitan, lain peda abdi awewe tidak sebanding dengan sakitnya istri waktu melahirkan. Nyeri henteu bu? Bohong. Manya nyeri borosot deui. So kang, akang teh lamun sadar mah ibu pernah pas ngajuru ku salaki dicengcerikan. Astagfirullahaladzim. Cengcerikan kang bisa ayeuna pamajikan akang keur hamil. Pecah ketuban tong diantepkeun bisi bahaya, geuwat bawa ka bidan tong dibawa ka rumah makan. Datang ka bidan teh merencek bidan teh sok pantes geuning. Sok cenah ibu naik kana ranyang, nyamuhun da kana kenteng mah luhur teuing. Tarik napasna nya atuh pasti bu bidan da tarik tamang mah Agustusan. Heujeunkeun. Punten ibu salaki boga setia salaki ibu. Eta milu babantu ngaheujeun. Ha! Cek bidan tarik napas heujeunkeun. Ha! Menang 3 kali ngaheujeun borosot budak keluar. Bapak eueuh tanaga borosot keluar nu diheujeunkeun ku bapak lain budak tapi koneng nu aya. Tak geuning teh pucuk. Teu kapalang heujeun 2 merena ge. Perih angen teh damang. Torojol ieu penyakit deui datang. Riut sirah heujeun. Punten Mang Asep riut sirah mah tara cager ku teh pucuk. Biasa nage kupo kari suit balik deui gerak neangan deui si Oce teh cenah atuh meureun rugi nu hajat cenah moal rugi ku seueur sodakoh mah aja justru ku seueur sodakoh mah lain ngangurangan bakal nama matak ibu ge nu beunghar teh ulah sok baralaga lah da dunia mah moal dibawa maot Oce. Sok nu boga geulang teh geraja rual ti ayeuna. Daripada dipake pamer ka batur ceuk doraka nu aya. Init ngaji hayo we gagaro. Api-api ararateul peda boga geulang apal. Sok aya nu kitu aya. Ngece sok ece maot we enjing. Eta geulang milik saha? Dibawa moal. Milik salaki ceuk. Oce ge boro-boro geus lepas nyawa kakarek sakarat ge riweuh salaki teh ngudaran geulang. Geus saminggu teh Oce luak liuk salaki teh hayang kawin deui.
Geus sabulan salaki ningali pamajikan maot kawin deui mas kawinna geulang ece. Jaman udah kawin teh sok nyamper senam ka ece. Pertemanan yang menyakitkan sih. Nu dikawin teh si Besti nah. Mata abdi mata benang dirayu ku salaki ece. Udah mikir 2 kali umur mah teu apal bisi urang nu maot ti payun. Tadi ge salaki nelpon hayo cenah Umi katanya mau ceramah ya di Cigalontang jadi Bapak Asep iya kenapa gitu Bi cenah kasihan ke Umi capek-capek tiap malam tiap hari tiap siang ceramah atau kali-kali mah ladang di Cigalontang mah Mang Asep belikeun kana geulang cenah. Ada kaharti keur ngarayu eta teh. Abdi mah nyarekan bae ka Jendoraka ka salaki molotot. Cek ada teh moal rek dipake meuli kenteng. Asli cenah keur ngabangun atuh. Di pasantren teh tara eureun-eureun ngabangun we terus hayang sukses bangunan teh kieu we menang ceramah matak tadi ek meuli kenteng ek nyamper cing teh. Mikir 2 kali ceuk salaki abdi teh ngora keneh. Coba lamun abdi dipake meuli geulang kakarek 3 poe geletuk modar. Salaki nu ato manggi geulang anyar. Tuluy kawin deui mas kawinna geulang urang ladang ti Mang Asep. Di jero kubur teh ceurik lain mikiran dosa mikiran geulang. Amit-amit aja. Matak saur keterangan geuning apabila anak manusia telah pergi ke alam maka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sodakoh jariah, keduanya ilmu yang berguna untuk sesamanya, yang ketiga doa anak yang kan dapat meringankan dosa. Makana keur Mang Asep cocok ieu ceu tong boro-boro ku ibu didoakeun mesing teu didoakeun oge da geus sesuai jeung aturan jeung kakuduan. Hari ini Mang Asep ngayakeun syukuran hitanan putrana 1 diisi ku sedekah teu kapalang pan teh pucuke 2 teuing ridho ting teu ieu teh. Abdi disuguhan ece di bumi na ni sagala mohon kaya ning sagala we kue di kaleran bari sore macan dibukaan. Abdi teh kantos ngahuap da kaburu dipanggil matak Mang Asep bahankeun we sodako eta teh ece bakal ngocor pahala. Matak ibu daripada ayeuna ibu mau ti payun geulang ku salaki mah mending sodakokeun ka kiai nu keur nyeun pasantren nya bade moal okon atuh kan antep atuh cenah ku salakina we. Ada lain apa sok ibu loba dunia menisok balaga loba harta menisok sombong kata tangga betul teu. Padahal maot mah eta teh moal diba aya urang dieu nu maotna ibu nyanyanak mobil teu aya ge nu maot katabrak aya di dieu budak ngorak nu maot nyanyanak motor teu aya ge nu maot ti kusruk tina tuh berarti tong sombong tinggal di Siti Khadijah istri yang dirindukan surga. Kunaon Siti Khadijah istri yang dirindukan surga. Bahkan pertama istri yang masuk surga adalah Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah tidak sombong dengan hartanya, tidak sombong dengan kekayaannya. Bahkan ayeuna ibu sakota Mekah janda kaya Siti Khadijah tos nikah sareng Kangjeng Nabi seep hartana dikorbankan demi ngabela agama. Ungut juga nu ngarti di penta udunan jangjieun masjid mah teu mere. Tuh mengaya kiai ece da moal rugi atuh nyumbang ka pasantren mah mere ka kiai mah cinta ka kiai urang teh sami jeung cinta ka Kangjeng Nabi. Sok da teu gaduh ayeuna kukumpul atuh sataun piraku teu nepi pangmeulikeun kiai teh sarung TBHS nu 1 juta. Ulah ieu mah kiai teh wadi mor deui bari urut tinu maot buruh ngurebkeun atuh dipake ngaimaman teh ngajungjurigan. Matak di lemur abdi mah ayeuna seueur kiai jujur aja punten taya kiai juri ada iya jemah nu aredan gitu. Si Aceh mah boro-boro mun cinta ka kiai teh kalau disebut juri gitu. Kakarek abdi mah ningali jemaah ka kiai nyebut juri. Ieu di Pasir Dadap Gusti Pak RT urus ieu warga nu kararieu teh enjing rukiah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. 2 ibu nu bakal ngocor pahala teh ilmu anu manfaat.
matak ibu sing daek init ngaji ami menang pangarti ibu ka dieu dipaksa teu aya nu maksa teu aya kudu kitu kana ngaji mah kudu maksa tong kapak tong dipak tapi kudu maksakeun tapi punten upami pangaosan rutinan di dieu jamaahna sok kompak ieu tara tah matak abdi mah ieu curiga ningali aki-aki nu disarisi ningali abah-abah nu di tarengah kena-kena meureun bade aya abdi ningali mubalighah geulis eta tampilan si abah mani beda ti biasana ari kana rutinan masuk make sarung kari-kari ayeuna mah ka dieu da bade ningali mubalighah eta si abah mani make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia ibu-ibu nu butut jadi gelis nini ngadak-ngadak jadi modis angkat kana pangaosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah ka dieu meniningkah make calana legging teu ngingetkeun bitis nini geus digasuling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini digegel ku anak kucing bareng digegel ku anak kucing eta nini make halo ibu makana tadi Pak Kiai mah kade dina ngaos mah sekalipun ibu ayeuna lame repeh hate mah kudu berbicara kumaha carana maca sholat tadi geuning terangkeun tukang haji mau sholat wa teh barokah ece bakal menang rahmat bakal menang syafaat sok geura ku ibu bacakeun sholatullah tarik ala toha Salatullah ala Yasin Habibillah tawasalna semangat ami kenging syafaat Rasulillah wa kulli muja bi ahlil badariyah aminan kusadayana urang ngaduakeun Bapak Asep sareng Ibu Neneng ulah waka kakarek nyebut ngaranna heula euceu acan doa eta mah Bapak Asep sareng Ibu Neneng mugi-mugi ditambih barokah rumah tangga na sakinah putra na soleh solehah ya robbal alamin ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti diijabah sing tiasa arangkat jarah ka Mekah sareng Madinah aduh meuni tarik amina ciri ibu teh hoyong ka Mekah cekap ku amin tarik ibu ka Mekah mada kudu daftar sok nu boga duit ulahnya mending daftar di anggo ka Mekah jadi syarat ka Mekah teh kudu loba dukungan Allah mah duit ge eueuh nu ngadukung moal init-init ieu mah bener da teuing teu nyarara mungkieu teh ecek mata kaosna sing fokus da ecek mah jiga nu keur bararingung atuh da katingali komo nu badi tu mah jiga nu keur pararusing eta teh jiga nama keur mikiran isuk rek papangi jeung Mang Aang bingungnya ceui nya lain Aang Haji Aang Suran eta teh sok coday mun ayeuna mah lepaskeun apapun beban mata ulah sok unyak anyuk geura tidak pak pola ibu sorangan atuh da keur mah ku salaki teh geus dibere tarimakeun ieu mah kalender unyak anyuk ka Bang Emok itu tanggal perbo di abdi mah cekokom ceu Imas ceu Titin teh di Riung jeung ceu Eti teh bari ara remok da kieu di mah ceu Nunung saya berjanji cenah sok aya nu kitu teh di dieu ieu ibu hayang anak barokah hayang saroleh-sarolehah rumah tangga yang sakinah eureunna nu kitu teh tersiksa riba dosa bersyukur ayeuna mah ku Allah hakikatna dibere ngalangkungan tangan suami 1000 duit dibikeun ku salaki sapoe alhamdulillah dibere 5.000 saminggu alhamdulillah 10.000 sabulan alhamdulillah sok atuh bantuan
genep bulan salaki usaha teu balik-balik. Cek genep bulan salaki teu balik-balik. Ina atoina kal kausar da salakina gitu maut ari ucu jol innalillahi we kieu solusina ibu aya kemelut di imah mending kene init ngaj ubar galau ngaji obat pusing rariweuh nyeri hate putus cinta salaki leungit teangan salaki leungit rek maca waqiah mapai jalan ari euceu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alai sing karuat ibu ku imannya da di dunia mah tempatna uji, tempat coba, tempat godaan mata adunya mahalun lil balwa. Dunia mah tempat ujian. Mun ibu ayeuna keur hahaha eta teh lah pura-pura euceu bonus ti Allah. Padahal hate mah ada satu masalah mah betul tuh. Mun ibu ayeuna jiga nu keur senang eta teh bonus ti Allah sesenangan ce nu senang sesenangan nu bungah bubungahan nu bahagia babahagiaan da dunia mah tempat capek tempat riuh matak nitip ibu teh sing kuat komo keur lalaki sabab lalaki mah di dunia teh sok papanggih jeung ranjau kehidupan lain rana ari euceun jigjikarana. Astagfirullahaladzim. Aya di dia nu hadirana. Nu mana rana. Aduh itu. Mohon perhatian untuk Bapak RT-nya urus rana. Atukeun bae euceuk rana ge nu penting ngeureueuh ngaji, ngeureueuh ibadah euceuk. Di mana aya rana ngeunah? Mun ngeunah ge laku. Pugu matak jadi rana ge bau euceuk teh. Dapat Ustad Farid oge sami di jieuna mah tinu barokah euceuk. Pohara ka Ustad. Balikan deui euceuk salatullah. Oh, cek keluarkan. Rasulillah salatullah mullah ala yasin habibillah. Keur ngaji mah kudu jempe entong bari ngoprek wae. Aduh ya nu keur nyekel HP kasiniran wae. Atuh da ari HP elit ari ngaji sulit eta mah ce. Sok ayeuna mah ari ilmu TikTok mah meni hararapal ayeuna mah. Arapal karena ilmu TikTok mah ari ilmu tajwid banyak yang gagal. Ayeuna mah budak ya, budak ayeuna mah ceu boro-boro ku budak. Ninina ge sarua. TikTok teh dijogedan, diigelan. Eta TikTok, baheula mah TikTok teh ditisuan. Oh. Dikotok. Dilebuan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yuk balikan deui keur ngaji mah kudu entong bari ngoprek wae. Komo bari ngadon tibra. Bisi dirawu kelong. Salawe mah 20. Mobil sedan warnana hejo awewe zaman. Ngan bisa dan teu bisa. Seri tatawa. Ada aneh ari aya salaki mah teu dangdan geura. Ari aya salaki mah rudan redun, ari eueuh salaki dangdan init ka imah tatangga arudunan nyeureun seblak. Yeuk Bu lamun salaki eueuh salaki init komo lamun ka sawah da salaki teh teh keur usaha ngabela anak pamaji. Amparkeun sajadah ulah ulin ka imah tatangga ka coodah. Komo bari unyak anyuk Bang Emok. Mending amparkeun sajadah tingali salaki ibu. Resapi dengan hati mata batin ibu. Bari komo mun meneteskan air mata. Sabab doa pamajikan mah ibu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, abdi tadi nalangsa. Ningali salaki nurek macul ka sawah batur. Ti imah make duduk ku ibu tut huntuk koneng suku jebrag. Tongong hideung, manggul naon? Manggul dorana dapat cul mah di tukang aja ditungtung. Nu dipanggul mah dorana gagangna. Aja teh ceurik bari ngusap dada ya Allah hampura.
Bisi abdi jadi doraka, jadi pamajikan anu teu setia. Padahal salaki mah geus kurang kumaha, unggal poe ngucurkeun kesangna nu leutik nu badagna dikaluarkeun demi keluargana. Ya Allah, abdi mah ayeuna mah bade tobat moal unyak anyu ka Bang Emok. Bisi teu kataur hek engke abdi dicake ku salaki cenah teh. Ya Allah, bari ngadua ece salat duha 2 rakaat. Panangan ibu diacuhkeun ningali ka langit. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, lamun salaki abdi rezekina nu keur macul di luhur langit keneh, turunkeun ya Allah. Saketika doa ibu diijabah kang doa pamajikan nu keur salat duha, salaki nu keur macul katingang kalapa. Wa in kana fil ardi fa'rizu ya Allah, lamun salaki abdi rezekina di jero tanah keneh kaluarkeun ya Allah. Kapan belut nu kapacul ngadak-ngadak ece. Alhamdulillah. Ieu mah meuni sok jemedud ka salaki teh. Teu kop salaki kurang. Tuh geuning ngaku kurang duit. Berarti teh cewek matre nu kieu teh. Ada uang abang? Tidak ada uang abang? Hari duit naloba masalah kita gering mengesan ge ku aja teh mana diusapan diubaran giliran salaki gering ripuh da ubah duitan boro-boro diubaran kalah dipotoan disetatuskeun di SW-keun ami apaleun grupna salaki kuring cenah keur mencret muriang panas tiris sakedeung dege koid cenah bedul. Wah kitu aja mohon istri mah kedah soleh seperti Siti Khodi. Jauh-jauh cek kudu loba berkorban dunia da urang mah teu boga atuh ningalikeun kacintaan ka salaki sesuai dengan setulus hati meskipun kurang komo balik ngaji hareupeun salaki ibu sing daek ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak kada ieu yang ngadangkak atuh ojo. Astagfirullahaladzim. Tepuguh-puguh ngadangkak salaki ge sieun ari oco. Manya dina loba batur aya salaki tuluy kieu nya. Cek salaki teh itu aya bakakak hidung. Tas oco. 2 ilmu anu manfaat. 3 nu batak ngocor pahala. Tah, kalebet ayeuna kanggo Bapak Azeb sareng Ibu Neneng, doa anak anu Ece. Bora-bora ibu teh boga budak soleh sok ece. Boga budak ibu geus 3 tahun tah. Misalkan umur budak teh 3 tahun. Hek huntuna can jadi. Da ibu teh ningali ka tatangga nu saumuran budakna. Geuning cenah budak ece mah geus aya huntuan. Ieu budak urang mah geus 3 tahun huntuna can jadi. Hariwang sok sieun teu jadi eta huntu ece. Ketika budak ibu ayeuna geus nincak umur 5 tahun, budak ibu jadi huntu, ibu atoh henteu. Entong atoh budak jadi huntu. Musibah gede eta teh. Budak jadi huntu. Ceng. Pan budak teh geus jadi jelema atuh ari ucu. Cicing dikeprokan da lain japati. Lain nu ngajawab salah manehanana nu keprok manehanana geus sok. Budak ibu umur 3 tahun huntuna can jadi ibu hariwang. Ketika budak ibu nincak umur 5 tahun, budak ibu jadi huntu, ibu atau henteu. Aduh, Gusti. Allah. Ya area warna kieu. Apa kok nama ieu mah jemaah area dan cek beureug. Asli abdi mah jadi palalaur ka bawa virus. Balik di pasir dadap abdi jadi ka bawa GR celain gelo. Eta nu nyekal balawan nu nyebut gelo. Awas pokona mah nu nyebut gelo marasakeun pokona mah. Abdi mah moal sieun ieu rek kolot rek nu ngora nu nyebut gelo ka abdi rasakeun kudu cekelan untuk dicekek kepae. Cekelan sina ngaji tepikeun ka tamat. Ibu doa anak anu soleh moal budak soleh lamun ku ibu teu dididik natina naon pendidikan tuh kakarek seuri sih itu mah kakarek harti meureun budak jadi huntu batur geus rehe itu mah kakarek seuri kawas eho pisan itu. Adibu auladakum hubbillah budak teh didik sina cinta ka Gusti
eta teteh tinggal bari di enenan. Tak itunya pengorbanan pamajikan mah tinggal Pak. Ka era. Mesti di nu babatur ge budak cerit mah buria lol nyot. Tak mata akang punten sing setia teh kitu da lamun akang ngarti mah jeung mikir atuh ku akang sok opat hal nu teu bisa dipigawe ku lalaki ngan ukur ku awewe. Hiji men. Sok aya laki nu men. Aya men ceret. Dua nu teu bisa dipigawe ku lalaki hamil. Bapak meskipun ayeuna badag awak. Tah tukang son kadugaeun mangul son. Cek abdi mah diburuhan we 50 juta ku abdi Kang, tapi akang kudu hamil heula. Moal aya lalaki nu bisaeun. Tapi awewe Pak, awakna leutik, begang, garing, ipis, hidung, hirup deui. Sina hamil tong boro-boro saminggu 8 bulan bisaeun. Mangkana komo geus ngajuru manyeri na kabina-bina. Ribuan urat teh pegat Kang tina bubututan pamajikan akang. Matak pamajikan nu keur ayeuna ngajuru teh kudu usapan kudu disasaduan teh akang loba dosa. Hampura kitu mah. Geuning ngajuru teh kitu. Pejet meureun bubututan. Bisa dipakai deui henteu? Bisa Kang. Sabab Allah nyaaheun ka kaum Hawa. Nabi oge menghargai ka kaum wanita. Matak Nabi Muhammad bade wafat nu dititipkeun teh naon? An-nisa, nitip awewe. Matak mohon maaf yang menjadi suami pamajikan teh hargaan jangan dibiarkan tersakiti. Setuju henteu? Tah geuditan. Ieu nu keprok teh korban ieu teh, Ceu. Oh atuh danu teu masalah teu sabaraha meni sok digede-gede ku salaki teh. Kadar sangu teu asak ditajong jeung majikomna. Pugu poho pamajikan teh dicolokeun. Da budak ayeuna rungsing hayang naon? Hayang enen. Geus wengi oge ibu sok teteh da. Budak enen keneh mah teu ti berasare atuh. Tilu lalaki teu bisa nyusuan. Akang budak ceurik. Akang nu amek ganeng ka budak geus susuan. Ibu mah kuniang nyaring yeuh enen. Budak geus rehe bapana ge milu gogoakan. Kabayang teu ku ece orok jabrig tengah peuting gogoakan. Cek salaki ece teh wah. Meureun cek ibu teh ganeng sampeurkeun we ka sabelah deui nganggur kop. Sok parasmanan jeung budak. Sabelah ku bapana, sabelah ku anakna tepi ka hulu susu teh offset ece. Aduh, Ibu. Sok lamun aya kaajaiban ti Allah urang teh nyeri ceung ngalahirkeun teh. Teu kabayang budak nu dikaluarkeun gede atawa leutik, Ceu. Agung mana nu kaluar jeung sok asup ka jero. Ieu cicing lain jorang mi kahartieun ku si itu tuh Ceu teh. Ulah enak nyeng cerena wungkul. Budak mah nu kaluarnya 3 kilo nu asup mah 3 on. Nu kaluar mah nya gedenya gondrong nu asup mah nya leutiknya gunul, Ceu. Matak lamun salah kita setia tah dosa siapa? Matak ibu lamun gaduh budak, ulah sok ningali calon piminantuan teh nu kasep. Calon minantu budak ibu rek nikah pilih anu jud. Calon salah kita pilih anu tanggung jawab. Nu gede perhati. Yang paling utama pilih calon salaki anu gede kanyaah. Naon gede nu kitu tuh. Astagfirullahaladzim. Cek abdi ge da moal bener jeung nu aredana. Lu bakal ngocor pala teh anak soleh. Ibu sabaraha putra Mang Asep? 3 Mang Asep. Hubil Quran komo lamun 4 budak sina tiasa maos Al-Quran. Teteh bari mepene budak teh. Ami budak cinta ka Allah. Sahadatna ami kuat, marifatna akurat. Asyhadu alla ilaha. Engke tegas dewasa teh budak teh bisa malik nanya ka diri tina kalimat syahadat. Syahadat nu nyiptakeunna, syahadat nu ngahirupkeunna, syahadat nu ngakitu-kieukeunna. Iwatidat kagungan Gusti. Bari dipelongkeun teh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ieu mah budak teh kalah dipelototan. Bah. Hanya budak teh tinggal kalongeun atuh. Bah. Oh, giliran aya kasalahan, inung teh menis salah budak. Oh, cenah sia teh ngabohong we hayo ka inung teh. Teu sadar ibu pernah ngabohong ka anak. Bari mepene budak teh, anak raja, anak ratu, anak raja, anak ratu. Pret anak raja kumaha. Pan bapana ge puguh tukang ngacul eta teh. Oh, tong sok ngabohong ka budak banyak cuy nya. Mun tong sok ngabingungkeun, pelongkeun budak teh ku kata bahasa nu sae. Bari urang teh malongkeun budak teh la ilaha illallah. Bari sholawat. Ieu mah budak geulis, budak kasep pelas atuh. Anak caa ieu. Geulis
geus teuing anak caa. Nya budak ge bingung ngahuleng. Atuh ari kuring anak saha? Sok ece teh ke anak saha? Namanya kuring bijil tina liang bedug cik budak. Da lamun bisa nemal mameureun budak teh anak sia. Ibu sok kadarakeun budak ibu teh sing jadi penerus kiai Kang Ustad Farid bisi ngantunkeun ti payun. Rek saha penerus kiai di dieu? Tukang son mah moal bisaeun jadi kiai. Tapi kiai lamun ayeuna tukang son maot bisaeun mamangul salon. Matak lamun bisa manawar ka Allah mending tukang son we heula nu maot teh. Mun teu hariwang geuning ayeuna bupati rek pemilihan bupati. Wah seueur nu hayang nyalonkeun. Seueur nu hayang nyalonkeun gubernur. Siapa yang ingin menyalonkan jadi kiai? Iwati budak ibu nu ayeuna keur ngaji di Pasan. Subhanul yaum rizalul ghad. Budak ibu nu keur ngaji di pondok satu saat akan menjadi ulama. Tong wa amin ibu da can dipasantrenkeun budakna oge. Insya nu atos alhamdulillah. Cenah budak abdi mah di pasantren teh kalah ngadon budug. Entong sok kitu bunya. Ulah sok santri budug da abdi bisa kieu oge. Pak Ustad Farid pinter teh eta jadi kiai eta teh ladang masantren. Lain ladang budug. Pohara ieu nyebut ladang budug. Yeuh ceuk. Nah, ladang budug sagala. Ladang masantren. Ngan di pasantren ngalaman. Gitu ceuk. Wios dak budug ge barorok kecau. Budug barokah. Seung ngacaprak aya budug barokah. Tingali mohon Kang Ustad Farid sebelum glowing seperti ini. Tingali Bu abdi ge glowing teh ayeuna. Padahal ieu teh baheulana mah budug. Tapi ternyata Gusti ting santri ge ayeuna di abdi nu maronok sami we barudug. Da ustadna ge Bu bunga ustadna mah aja teu budug. Tinggal Ustad Farid mun kasep kitu disebut budug. Lah sing ieu geratala robat ieu nya kiai tadi disebut jurig. Abdi disebut gelo. Ustad disebut budug. Ari abdi sih teu rugi ece nu rugi. Dosa teh. Abdi mah bade disebut gelo, bade disebut budug teu naon. Da abdi mah engke ku Mang Asep balik bakal dibarokahan. Masuknya nyahoanan. dibayar. Ku Mang Asep we. Ndak Mang Asep ke jalmi eling ieu. Tidak usah jadi pikiran ibu. Eling teu Mang Asep. Tah Mang Asep tah saur jemaah eling. Ngan abdi mah ke heula nangtukeun eling teu Mang Asep kumaha mere gede jeung leutikna. Sok kompak-kompak ceuk mun mere gede berarti Mang Asep teh eling sing tarik ceuk. Sing tarik da abdi teh perlu dukungan sok dukung. Jawab mun Mang Asep mere gede berarti Mang Asep teh eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede. Tah kitu Mang Asep teu kaajengan teu kanu hajat jelema teh kararieu urang dieu mah. Walatra kapitnah keluarga teh nya kiai disebut jurig, ustad disebut budug, abdi disebut gelo, Mang Asep ge disebut teh eling. Mangga nyangakeun ka Pak RT urus ieu warga nu aredan kieu. Sok bawa rukiah atawa bawa infus ka rumah sakit. Keun bae eueuh urang teh asal edan ku Gusti. Pan urang teh sok dielingan ku kiai eling-eling dulur. Kabeh ibadah ulah berang penting ulah bisina kaburu horeng maot ngado borosok di poho datangna teu mere ngageretek taya sok ecek maot mah teu apal penting ibu nu ti payun nu nyebut gelo ka abdi. Abdi nu paneuri maot mah teu apal atawa sabalikna abdi nu ti pengker tukang sono ti payun ceuk. Nu penting urang maot husnul khotimah. Sok kabayang ibu lamun gaduh budak tilu bari pinter maca Al-Qur'an. Geus sakarat mah ibu teu butuh ku budak anu boga loba dunia bari eueuh agamana. Ece teh keur sakarat mah moal butuh ku budak nu pinter nyanyi. Piraku ece keur sakarat di deukeutan ku budak nu bisa nyanyi. Mamah aku persembahkan lagu yang terakhir untuk mamah moal kitu. Anger we ku budak nu bisa maca Al-Qur'an. Yasin wal Qur'anil Hakim. Budak nalkinan saopat-opat ka Mang Asep. La ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Dituturkeun ku indungna, dituturkeun ku bapana, bari macakeun kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa indung jeung bapa baragja ninggalkeun dunia sabab dianterkeun ku anak anu saroleh. Mudahan putra ibu sinareng bapa sing saroleh sadayana, wabil khusus kangge putrana Bapak Asep sareng ibu Neneng, sabab dina ieu dinten kacida banggana kacida mulyana tos aya sodakoh pangawasan aya utamina ieu urang aya nuju ngariung ieu teh nuju silaturahmi. Insyaallah ibu barokah silaturahmi bakal panjang umur loba dulur ece lain loba duitnya loba dulur tak itu ece da abdi ka dieu teh janten seueur wargi teu apal teu wawuh tapi ari ngariung kieu mah asa jeung wargi. Insyaallah uih ti dieu abdi bakal meunang amal ece. Abdi mah teu butuh ku amplop. Jang naon amplop moal dibawa maut ece. Maut mah anger nu dibawa lain amplop, lain duit, lain harta. Eueuh deui nu dibawa ku urang maut mah iwalti amal urang. Sabab nu maotna oge urang sanes solehnya. Muhun kapan ibu lamun ibu maot mawa amal soleh engke soleh maot mawa nusaha. Itu da soleh oge hoyong babawaan. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan. Aminan. Sakali deui buah kaliki meserna di parapatan mun Mang Asep ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan atuh sing tarik teh gitu. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten ka Mang Asep, hapunten ka Mang Jajang, eta mah nu tos janten kabiasaan di mana abdi uang sulti pangaosan dina mobil sok pinuh ku kadaharan. Kitu kayaning beas nu di karungan. Eta mah nu atos Mang Haji Jajang nu atos. Cenapa Haji Jajang di dieu teu acan ulah loba pikirannya sok we kanu atos nurutan. Itu ngahaja abdi ngobrol kitu teh ami aya persiapan. Bisi aya beas nu acan di karungan sabab jalmi masuk ka pohoan mata kudu saling emutan. Hapunten Pak Asep, hapunten Pak Haji Jajang, abdi ngobrol kitu nitip ulah dianggap heureuyan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alai. Barokah dina ieu dinten, barokah dina ieu sasi di mana sasi dilahirkeunana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irha ibu dilahirkan Kangjeng Nabi teh sing tarik atuh iraha 12 mah tanggalna, Robiul Awal mah bulana, Gajah mah tauna, Senen mah poena. Lamun ditanya ibu ku batur Nabi Muhammad ibu Irha dilahirkeunna jawab baheula. Irha cenah ibu sabab Nabi Muhammad bukan dilahirkan di tahun anu ayeuna, lain di Robiul Awal nu ayeuna tapi jadi sing emut Nabi Muhammad Irha dilahirkeun teh baheula tepatna poe Senen bulana Robiul Awal tanggalna 12 tahunna 570 Masehi sok disebut tahun gajah. Di mana dilahirkeunna? Di Mekah. Wafatna di mana? Di Madinah. Dimakamkeunana di mana? Di Madinah. Ari ibu engke bade dimakamkeun di mana? Oh. Dina taneuh da urang teh ku Allah diciptakeun ge tina taneuh jadi ulah salah engke ge urang teh bakal balika ka imah engke mah da hirup keneh urangna oge. Jang naon imah gede geuning balik kalah rek ngaliang. Si goreng teh ririwa nu hadir teh jaceng. Jung atuh balik deui ka alam masing-masing aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nuhun Bapak Asep dengan adanya pengajian sedekahna silaturahmina tujuan Mang Asep ibtigha amardatillah, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Fasaufa nu'tihi ajran azima. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.